ila hadrah Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain sahibi hadzal kitab syarih hadzal kitab wa asis hadzal mahad nafa'allahu bi ulumi fid dharain al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan tasyruna bi ibadikas sholih fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi sallim. Amanah itu? Ada ya gitu? Wayahrumu sareng haram bil haidi kajalmi anu haid wa fi badinu sai sareng eta tetep dina sebagian pirang-pirang salinan. Wayahrumu ari lapad wayahrumu sareng haram alal haidi kajalmi anu haid naon samaniatu asya'a dalapan pirang-pirang perkara. Ahaduha ari salah sayjina ieu samaniyah eta as-shalatu kaidina salat fardon eta fardu aw naflan atawa sunnat. Babari imang logatana. Wa kadza sareng nya kitu deui yahrumu sajadatu tilawati ari sujud tilawah wa syukri sareng sujud syukur. Wasani sareng ari anu kaduana eta saumu puasa. Pardon eta pardu au naflan atawa sunat wasalisu sareng ari anu katiluna eta qiraatul Qur'ani maca Al-Qur'an. Warabi'u sareng ari anu kaopatna eta mashul mushafi nyabak mushaf. Wa huwa sareng ari ieu mushaf eta ismun ngaran lil maktubi pikeun anu ditulis min kalamillah tina dawuhan Allah taala. Bainad daftaini antara dua lembaran. Wa hamluhu sareng nyandakna ieu Quran illa idza hafat angin di mana-mana sieun ieu haid alaihi kana ieu hamal. Wal khamisu sareng ari anu kalimana eta duhulul masjidi asup ka jero masjid. Lil haidi kajalmi anu haid in hafat lamun sieun ieu haid talwisahu kana ngotoran ieu masjid. Wasadisu sareng ari anu kagenepna eta atawafu tawaf fardon eta fardu au naflan atawa sunnat. Wasabiu sareng ari anu katujuna eta alwati udiwati. Wa yusannu sareng disunatkeun liman ka jalma wati anu ngawati eman fi iqbalid dami dina daresna getih. Fi iqbalid dami dina daresna getih. Naon atas sodoku sodakoh bidinarin kalawan ning dinar. Waliman sareng ka Mang Oman watia anu ngawati ieu Mang Oman fi adbarihi dina syaratna ieu dam syarat maksud syarat teh teu ngalirna teh dares syaratna ieu dam. Naon atas sodoku gawe naon atas sodoku sodakoh ieu Mang Oman binis dinarin kalawan setengah dinar. Amil sami jeung sapinah ieu mah gampang atuh. Wasaminu sareng ari anu kadalapana eta al istimta ceplok jalap bima kalawan perkara
Wasamino sarangan ari kadalapana eta al istimta ceplok ning nong bima ka emak-emak bima kalawan perkara baina surati anu tetep antara bujal warukbati sareng tuur bima minal mar'ati ti awewe fala yarumu maka teu haram naon al istimta'u di alap suka bihi maka lawan ieu surah warukbah wala bima sareng teu kalawan perkara fauqahuma anu tetep antara ieu surah jeung rukbah alal muhtarimu wa qaul muhtar fi syarhil muhadzabi dina syarah kitab muhadzab nah anjing ngalogat ngapa ya rada jongjon gitu percayalah sumas tatroda cek jawana mah nuli andele sepaken guneman iki musannif cek jawana summa istatroda tuluy nyelipkeun caritaan saha al musannifu mama musannif lidzikrima karena lidzikrima pikeun nuturna perkara hakuhu ari hakna ieu ema eta an yadkura yen nutur ieu musannifi madina perkara sabako anu tos ti heula ieu ema fi fasli mujibil gusli dina fasal anu ngawajibkeun kana adus akola tuluy ngucap ieu musannif wayah romo sarang haram ala junubi kajalmi anu junub naon hom satu asya lima pirang-pirang perkara ahaduha ali salah sayjina ieu homsah eta salatu kaijina salat fardhon eta fardu au naflan atawa sunnat wasani sareng ari anu kaduana eta qiraatul qur'ani maca Qur'an ghairi man suhin salian anu disalin ghairi man suhi tilawati salian anu disalin tilawah ayatan kana eta ayat buktina au harfan atawa harap buktina siron eta lirih teh naon tah kitu tah siron naon sudah naon harewos au jahron atawa tarik waharaja sareng kajaba bil Qur'ani kalawan Qur'an naon Taurat wal Injilu sareng Injil amma azkarul Qur'ani anapun ari pirang-pirang dzikiran Qur'an pirang-pirang dzikiran Qur'an eta fatahilu maka halal ieu azkar la biqasdil Qur'ani henteu kalawan neja kana Al-Qur'an wasalisu sareng ari anu katiluna eta mashul mushafi nyabak mushaf wa hamlu sareng nyandakna ieu mushaf min babil awali tina bab anu min babil ula tina bab pertama tadi warabiu sareng ari anu kaopatna eta atawa fardon eta fardu au naflan atawa sunat wal khamis sareng ari anu kalimana eta al muksul cicing fil masjid jero masjid li junubin pikeun jalmi anu junub muslimin anu muslim illa lidororoti angin kalawan madarat kaman seperti jalma italama anu mimpi jima ieu eman fil masjid di jero masjid wa ta'adzara sareng ngarasa sieun ieu eman urujahu kana kaluarna ieu eman minhu tina ieu masjid lihaufin karena sieun ala nafsihi kana dirina ieu eman au malihi atawa hartana ieu eman amma uburul masjidi
Anapun ari ngaliwat masjid marron anu ngaliwat bihi kalawan ieu masjid min ghairi muksin tina salian cicing eta fala yahrumu maka henteu haram ieu muksun bal balik ta ari ieu muksun eta hilaful aula aslina mah kitu tah balik ta ari muksun eta khilaful aula khilaful aula bal barik tari muksun eta khilaful aula wala yukrahu sareng teu dimakruhkeun fil asohi mungguh kaul asoh wa taraddudun sareng bolak-balik wa taraddada sareng bolak-balik sahal junubu jalmi junub fil masjidi di jero masjid salah logatna wa taraddudul junubi gitu ari bolak-balikna jalmi junub fil masjid di jero masjid eta bimanzilatil lubsi sapangkat sareng cicing sapangkat sareng cicing eta bimanzilati lubsi sapangkat sareng cicing wa roja sareng kajaba bil masjidi kalawan masjid naon al madarisu pirang-pirang madrasah warutubu sareng pirang-pirang pondok kobong pondok tumas tatroda al musanifu aidon min ahkamil hadasi tina pirang-pirang hukum hadas al akbari anu gede ila ahkamil hadasi nepi ka pirang-pirang hukum hadas al asgo kuduna tuh baro anu gede ila ahkamil hadasi nepi ka pirang-pirang hukum hadas al asgoro anu leutik faqala tuluy ngadawuh ya musannif wa yahrumu sareng harap alal mudisi kajami anu hadas hadasan eta hadas asgoro anu leutik naon salah satu asya tilu pirang-pirang perkara salatu kaijina ram salat wa tawafu sareng tawaf wa mashul mushafi wa hamluhu mushaf wa kadza sareng nya kitu deui wa yahrumu kharitatun ari kantong Ritotun ari kantong wasundukun sarang peti fihima dina fihima eta tetap dina ieu qaritoh jeung sunduk mushafun ari mushaf wa yahilu sareng halal
naon hamluhu nyandakna ieu mushaf fi amtiatin dina tandu anu sakanggotung mayat tandu wa fi tafsirin sareng dina tafsir aksaro anu loba minal qur'ani tina al-qur'an wa fi darohim sareng dina pirang-pirang dirham wadana niro sareng pirang-pirang dinar wa khawatim wa fi darohim ma sareng eta tetep dina pirang-pirang dirham wadana niro wa khawatima naksun ari cap ala kulli minhuma kana sakur ala kullin kana sakabehna minhuma tina ieu dua tadi tanaon tah ala kullin kana sakur kullina naonnya wa kadza horitatun dulu amte ala kullin kana sakabehna min huma tina ieu dinar dirham atawa kabeh ngeunaheuna mah tapi teu ngeunaheun ngalogatna tah wa fi tafsiri aksaro minal qur'an wa fi darohima wadana niro wa huwatima setengeunaheun tah wa kadza horitatun wa sundukun fihima mushafun wa yahillu hamluhu fi amtiatin wa fi tafsiri oh benar fi oh ya sunu balikan deui kana kieu ya wa fi tafsiri sareng eta tetep dina tafsir aksaro anu loba minal qur'ani tina Qur'an wa fi darohima sareng eta tetep dina dirham wadana niro sareng pirang-pirang dinar wa hawatima sareng pirang-pirang cincin nuksun ari cap ala kullin kana sakabeh perkara minha tina ieu kabeh Qur'anun ari Qur'an wala yumnau sareng teu dicegah saha al mumayyizu jami tamyiz al muhdisu anu hadas min massi mushafin tina nyabak mushaf walauhin sarang naon lauh teh lembar papan li dirosatin karena ngadaras wa ta'allumil qur'ani sareng ngajarkeun Qur'an kitabu ahkamid sholati wa sok mang calik mang Bismillahirrahmanirrahim ayeuna ngalugat terakhir ayeuna anjing nulis terakhir berarti oke, libur hari itu semuanya ngaji deh. Kelas abi mah, duka kelas batur.
Sami teu. Nah, ulangan 40 PG esai 10. Kahoyongna mah abi teh 10 si ulangan teh. Ngan aimi miwarangna 40. Gitu. Esai 10 wayang. Tadi di total hiji. Genep lembareun soalna teh. Soalna genep lembar. Genep kieu ya. Tapi hurufna baradag gede kieu. Tapi abi moal fokusin kana ulangannya. Hasilna teu ditangtukeun tina ulangan. 70% tina nulis. Kayak bukuna di pemeriksaan. Sawareh tina nulis tah. 60% tina nulis, 20% kehadiran. Genep 20% tina ulangan. Gitu. Lolobana tina nulis. Terakhir malam minggu kumpulkeun sadayana buku. Dek beres teu beres terserah eta mah kumaha aranjeun. Dek nulis mangga teu nulis mangga terserah. Ngan keweh tingali backdoor nilai. Abi mah moal rugi gitu. 60% tina nulis tah. Gitu. Di pariksaan nepi ka bab terakhir het. Mangga eta mah. Sebenarnya hadiahna rada gede lah. Juara kahiji biasa 20.000. Leutik atuh sakitu. 20.000. Leutik. Kayak gitu. Ka mana-mana duitna teh. Waduh. Juara kahiji gocap 50. Kadua 30. Katilu 20. Biasa gitu akurkeun. 50 30 20. Ujianna ku abi dibere kisi-kisina. Soal hiji sampai sekitar 30 tina bab toharoh sampai bab bab naon sih? Bab toharoh sampai bab wudu. Seseueurna di dinya tah. Sampai 30 mah bab toharoh sampai bab wudu seseueurna di dinya. 20 na sesana berarti. Esaina khusus bab head ku abi teh. Esaina nu 10 head kabehanana soalna. Moal kabehanana paling headna hiji. Anakna salapan gitu. Anakna salapan. Kayak ulangan nama duka gitu nya. Sok weh gitu. Nya malam minggu buku kumpulkeun. Malam minggu buku kumpulkeun. Nulis teu nulis mangga kitu. Ngan anu teu nulis engke pas semester awal ditangtungkeun deui kitu. Tapi ka saacan beres ditangtungkeun terus. Lain galak abi mah gitu. Lain ngambek, peduli abi mah gitu. Jauh-jauh di lembur ka dieu gitu. Jauh-jauh. Lamun aya guru nu ngambek ka muridna berarti teh guruna merhatikeun. Lamun guru geus teu merhati geus culas, geus teu paduli ta guru. Deuk kumaha-kumaha ge. Geus teu dilieuk mah. Kudu hariwang ari masih kan ditanyakeun di teteangan mah. Kudu ngarasa atoh gitu. Wah, teh berguna kene. Tapi ulah ngajak kunaha deuk masuk ada gitu. Teh emang heureuy ya abi mah. Bismillahirrahmanirrahim wa yahrumu sareng haram. Babena lah tos diterangkeun kamari jelas-jelas. Bil haidi kajalmi anu haid kade anu haid teh yeuh. Wa fi badinu sahi samaniyatu asya 8 pirang-pirang perkara as-shalatu fardhon aw naflan. Galib ieu mah ketika salat maka haram salat baik fardu atanapi salat sunnat. Haram tah.
kumaha lamun misalkan posisi urang teh keur head tuluy urang teh maksakeun salat karena urang teh naon santriah anu sholihat gitu. Santriah anu taat bade salat we. Engke kalebatan naon talabus bi ibadatil fasidah ngaheureuykeun kana agama engkena. Aya nu kitu aya anu kitu teh posisi ketika head teu apal hukum head dar salat. Kan kitu. Sami oge nya kitu deui sujud tilawah atawa sujud syukur kitunya. Haram tah. Praktek sujud tilawah biasa dina Quran teh sok aya ayat naon? Ayat sajadah. Atawa sujud syukur. Seueur praktekna katinggalna mah seperti syariat syar'i tapi praktekna nu salah seperti pemain bola gitu. Beckham oper kepada Febri oper kepada Willian oper kepada Andre Jung, gol langsung sujud syukur. Salah gitu teh ngaheureuykeun ibadah teu meunang tah gawe kitu teh sabab sujud syukur teh tetap kudu ngagaduhan wudu seperti salat. Kudu ditutupan aurat ulah kageunaan najis anu disujudana kudu anu suci bari mayun ka kiblat kudu kitu sujud syukur asina teh go sit ka kiblat ka mana ieu ka ditu Allah ya tapi sujud syukur karena ngagolkeun ka gawang Persija lillahi bobotoh karena bobotoh cenah ieu Allah 2 kali tong sakali kan sok sakali 2 kali dah sujud mah 2 kali nu sakali teu kitu deui langsung naon tumaninah deui rabbi firli warhamni wajburni kieu deui Allah kieu deui assalamualaikum warahmatullahi langsung astagfirullahaladzim li wali teh salila teuing cenah ieu mah geus ngagolkeun tebal wiridan cenah ieu. Tah kitu sujud syukur teh. Sami bade sujud naon ge kitunya. Bade tos ngadoa urang teh bade sujud syukur. Kitu heula. Kieu teh praktek. Teu kudu bari tatih kieu. Allahu akbar. Niat tapi sujud syukur. Langsung sujud. Teu kudu make ruku. Kieu langsung sujud 2 kali. Gitu. Sujud tilawah di Al-Qur'an ge sami. Allah sami dah praktek supaya menang rezeki alhamdulillah sujud ya ari niatna mah sae cuman praktekna anu kurang tepat gitu tetap ada apresiasi cuman ieu cenah ibu atau bapak ibu teteh sae gitu ngamalkeun ibadah sujud syukur cuman praktekna anu salah gitu dulu aing ya deh gitu jaya dulu aing aja kasar cenah ieu mah cek saha anu kreatif teh teu kayak nyareus kasar saha Udin ya teh waduh ieu teh di TikTok teh wasani as-saumu fardhon aw naflan ya kan tenan gitu haram puasa teh baik fardu atanapi sunnat pang enak-enakna cek istri gitunya ketika teu puasa batur keur puasa pangeunah-ngeunahna eta teh gitu pangeunah-ngeunahna batur mah aduh gitu gimana santri teh jauh kieu we payun keur tengah-tengah poe gitu burang-burang gitu tengah poe mah can pati lapar sore tak asar lapar mah jauh kieu santri teh cek itu sana da teh gitu ada gel gitu kan hati teh aduh gitu. Tapi wayahna ketika batur tos lebaran ngodoan gitu sabaraha hari nu ditinggalkeun salat mah teu wajib dikodoan tapi puasa mah wajib dikodoan gitu. Tapi bagi orang-orang anu geus lekat dengan puasa mah ningali batur nu marakan teu aneh gitu. Lama Nabi puasa 3 bulan Nabi mah lain
sabulan di 3 bulan ngalaman naon meh kuat di kadek gitu ku bedog tapi bedogna nu mintul udah nu mintul karena lami di Jawa secara saum abi mah tak jadi teh aya pokona makhluk di dieu teh make kopiah hideung tarariung bodas katingali ku abi ku mata batin teh itu tah haram puasa tah tuluy naon deui cenah nu haram teh haram maca Al-Qur'an teu kenging tah tapi kumaha lamun posisina kieu ye aduh gitu Kang santri abi teh kan hafizah katalar Al-Ikhlas jeung Al-Kausar mah abi teh katalar abi teh pami eta teh diulang-ulang abi sok hilap teh eta nalar Al-Ikhlas jeung Al-Kausar teh sulit tapi anu leuwih sulit mah nalar naon Al-Kafirun pang sulit-sulit abi teh 3 surat eta abi ngapalkeun 3 tahun di kobong eta hafizah abi teh ulah kalangkung nuju head gitu eta kumaha tah lamun kitu Kang santri laras neng teh hafizah gitu hafizul ula jadi kadinya ya marabaan kumaha tah lamun posisina kitu teu nanaon maca Al-Qur'an posisi kerhead maca Al-Qur'an posisi kerhead tapi ieu teh tipis-tipiskan keharaman lamun misalkan posisina urang ngadaras Al-Qur'an ya kerhead tapi sata acan head urang punya kebiasaan sok ngadaras Al-Qur'an kebiasaan refleks gitu nuju ngumbah wadah bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir nuju nyeuseuh bismillahirrahmanirrahim idza waqa'atil waqi'ah tapi dina hate laisa li waqa'atiha lamun nyeuseuna di luarnya diucapkeun nuju naon nuju ditilap bismillahirrahmanirrahim lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab atuh keur memoyan bismillahirrahmanirrahim lam nashrah laka sadrak hafizah tah kitu we refleks tiap nanaon maca Quran seperti di pesantren Lirboyo tah di pesantren Al-Baqarah anu ibuna Neng Sela anu mangga kacamata nya eta mah di mana-mana bade nyeuseuh bade sasapu maca Quran terus tah lamun posisi kitu ketika head maca Quran eta teu naon-naon sabab hatena naon ketika biasa ngadaras Al-Qur'an naon lain ngadaras Qur'an eta mah naon tapi berzikir eta mah refleks we teu niat maca Qur'an teh mah ka mana-mana teh maca Qur'an teh zikir dan niat asli dina hatena mah tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir tapi lamun posisina kieu urang teh tara maca Qur'an mah keur suci teh ketika head aduh abi teh nya hoyong ieu refleks we tah eta mah haram tah posisi kitu mah naon intina tergantung niat lamun urang kebiasaanna sebelum maca Quran teh sebelum head teh sering maca Quran dengan niatan zikir maka teh naon-naon tapi lamun urang maca Quran ketika zaman suci tara tiba-tiba keur head maca Quran maka eta haram tah kengeng gitu. Beda posisinya seperti zikir naon urang bisa ngabedakeun niat tah ieu pentingna niat di dieu aya niat anu disengaja aya niat memang bawaan tina diri kumaha niat disengaja mah kieu urang nyanda Quran ya urang teu nyanda Quran tapi tiba-tiba cicing urang teh kieu cicing maca we kieu tabarakalladzi eta naon asli nu hate naon maca Quran teu asli-aslina cicing kieu tabarakalladzi asli-aslina naon maca Quran teh eta hatena maca Quran asli-aslina mah tapi lamun posisina kieu cicing urang teh aya sesuatu misalnya anu ngantunkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun urang ketika ngucapkeun eta niatan Quran atau niatan zikir coba
niatan Quran niatan zikir asli-aslina ketika innalillahi wa inna ilaihi raji'un niatan Quran niatan zikir asli-aslina zikir eta bawaan tina naon kebiasaan jika eta lamun wiridan naon alif naon alif lam mim atau dina tahlilan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin asli nama sanes maca Quran eta mah tapi zikir anu zikirna diambil dina Al-Qur'an. Tuluy nu haram teh naon deui nyabak Quran tah teh kenging nu head dicabak kieu tah. Cabak Quran teh kenging. Atawa naon nyanda Quran teh kenging. Ari Quran teh naon cenah Quran teh nyaeta naon dauhan Allah Ta'ala anu ditulis bade tina lembaran kertas dina papan nu penting aya media anu ditulis tina dauhan-dauhan Allah misalnya ya jadi ditulis bismillah dicatat ku urang haram bade dina naon we dina bensin ditulis bismillahirrahmanirrahim kan eta naon tulisan atuh cacanda teh kenging tah posisi lamun nuju head naon wae bentuk mediana anu ditulis tulisan Al-Qur'an maka eta disebut naon mushaf eta terkecuali memang naon urang teh sieun ye lamun ieu mushaf teh dicacandak engke teh bakal naon madarat ye kana mushafna misal anu maok misal engke diduruk misal engke dihinakeun saya mushaf ye di tempat naon tempat anu jalmi eta teh jalmi naon zalim jalmi naon jalmi fasik lamun ningali Quran sok dijoek-joek lah maka cana ku urang meskipun posisi orang keur head tana naon tuluy haram teh naon lebet ka masjid ya kadenya ka istri haram lebet ka masjid ketika posisi head gitu haram tah tapi terkadang itu sok tiap-tiap masjid teh sok rada bingung iya tiap masjid teh sok rada bingung kayak dinu bab wakaf urusan anu kieu teh terkadang kieu ya masjid teh bangunan teh kieu ya masjid teh ieu masjidnya sakieu tapi kan terkadang sok aya naon jadi teh sok aya naon halaman kan teh seperti masjid ieu tah anu nyisi kitu nya kana masjidna belah dieu nya dan keramik belah dieu baik kieu nah terkadang ieu teh statusna kumaha status wakif aya anu kieu posisi teh masih teh lega gede kieu tah gede masih teh tapi ari hakikat masjidna mun sakieu tah anu nempel ka masjid mah sanes masjid terkadang soal anu kararitu masjid teh sehingga Masjid Al-Jabar teh gede kan taruhlah Al-Jabar sudah kieu gede tapi masjidna mah kursa uci geus gede kieu tah kalau dia nama naon, wah tempat-tempat naon. Nah, terkadang kieu, kumaha status wakif. Soalna naon ari masjid mah naon. Ke urusanna panjang ke dina bab wakaf. Panglieur-liurna bab wakaf teh. Tak kerungsi ngabi kapungkur bab wakaf. Panglieur-liurna. Tah, cicing di masjid gitu. Haram. Lamun urang naon aya dugaan naon bakal ngotoran kana masjid tina darah head ngotoran kana masjid kade tuluy naon deui cenah anu eta teh haram teh tawaf ge haram gitunya permasalahan anu rada susah ya masalah tawaf tina ibadah haji aya tawaf anu sifatna wajib seperti tawaf naon tawaf ifa ieu hukumna naon rukun sanes wajib rukun hilang dina haji mah rukun jeung wajib beda ari wajib mah bisa digantian ku dam ari rukun mah teu bisa digantian rukun mah bisa digantian tapi tahun hareup kudu langsung tokcer misal 2025 aya nu kalangkung rukun hiji maka 2026 kudu langsung dikodoan eta beratna rukun tapi lewat wajib haji dilewat ke digantian ku dam mungkin domba atau nya ku domba
damna teh. Tah. Sedangkan posisi tawaf ifadah nya eta tawaf naon? Rukun wajib. Ifadah. Kumaha posisina? Pas urang bade ninggalkeun Saudi ya, tiba-tiba head. Oh, kumaha eta hukumna? Sedangkan ketika head haram tah kumaha eta? Misalkan besok ya tanggal 2 genep teh berangkat ke Indo pulang gitu nya. Anu tanggal 25 teh kuduna tawaf ifadah tiba-tiba keluar getih head. Sedangkan nunggu suci kudu mun urang mah galibna sabaraha hari? 15 hari. Kumaha eta posisinya mun kitu? Sedangkan lamun katinggalan tawaf ifadah tahun hareuna urang kudu ka haji deui. Sedangkan di urang ayeuna lamun daftar haji ayeuna kabagian 35 tahun deui. Ayeuna daftar haji ya. Engke kapanggilna 35 tahun. Ayeuna umur sabaraha? Taruh 20. Berarti umur engke 55 dah. Sehari ini haji teh dah. Sehari ini haji. Bakat we hese. Kumaha posisi kieu? Tah dina head aya qaul lakti, aya qaul sahbi. Qaul lakti jeung qaul sahbi. Nah, qaul lakti naon? Lakoti. Qaul lakti teh ketika ini misalnya, misal ketika head, taruh head kan 1 sampai 15. Ketika keluar darah di tanggal 1, keluar darah ya. Set posisi teh misal tawaf ifadah deh kuduna jam 8 jam 12 siang tawaf ifadah deh. Ti jam genap sampai jam 12 siang urang teh ngaluar getih terus. Jam 1 orang kudu ka bandara ya, sedangkan asa jam deui ya waktu. Tiba-tiba jam 1 teh naon? Saat. Hari pertamanya saat buru-buru langsung adus di dinya. Beda posisi lamun head. Lamun head mah kan nu kamari bahasa nu kamari naon? Cet cecewok tuluy wudu biasa. Ieu mah qaul lakti. Anu naon lakti teh? Lamun posisi teu kaluar getih dianggap suci, lamun posisi kaluar getih dianggap head gitu. Buru-buru langsung cek langsung bahasa guru abi mah naon? Emot keneh abi ngos teh tahun 2016 2017. Langsung dirinya teh fardingan cocokan ku kapas. Buru-buru teh langsung dicek seperti keadaan sohibud darurah. Cet langsung tingali lah ieu darah tos garing langsung buru-buru tong balila adus. Terus beres adus langsung buru-buru tawaf ifadah 7 kali. Beres 7 kali tinggali aya getihan. Tingali wah teu aya getihan dirinya langsung tawafna sah tah. Eta gunana qaul lakti jeung gunana qaul sahbi. Dina head aya kitu tah. Sunnah kajalmi anu ngawati istrina lamun ngawati istrina ketika deres getih ya. Gitu teu bisa nahan gitu keur head diwati gitu. Lamun posisina naon keur dares getih maka kudu ngaluarkeun sedekah sabaraha sadinar. Tapi lamun ngawatina ketika posisina darah keur seret teu kaluar getih teu seueur maka ku wajib naon ngaluarkeun sedekah setengah dinar. Tuluy haram dialap suka antara surah jeung rukbah tegasna antara naon di farji intina mah. Fala yahrumu istamnu bihima kumalamun saluhureuna mangga eta mah saluhureuna mah teu naon bebas-bebas saja. Tsummas tatadara musannifu li dzikri mahaqqahu anjud karu fi masabaqa fi fati mujibul gusli wa yahrumu alal junubi gitu. Haram kajami junub karena digarantengkeun 5 perkara kayjina haram salat baik salat sunat atau salat fardu. Tuluy haram maca Al-Qur'an kajami anu junub. Beda jalmi anu naon hadas jeung jalmi anu junub. Lamun posisina jalmi junub berarti si junub ieu gaduh tanggungan kudu wajib adus. Tapi lamun hadas asgor aya tanggungan kudu wudu. Anu lamun maca Quran
posisi hadas asgor maka teu naon-naon urang teu kudu wudu ya maca Quran teu naon-naon bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Teu gaduh wudu urang teh maca Quran teu naon-naon. Lamun posisina naon hadas asgor, tapi lamun posisina junub haram tah total. Ayatan kana au harfan siron au jahron. Imah maca Quran dilalaunan imah. Haram atau bismillahirrahmanirrahim haram tetap masa edik bismi haram atau bi haram deksa ayat deksa huruf haram nu penting deksa huruf dina Al-Qur'an. Kumaha maca Taurat atau maca Injil maka teu naon-naon tah gitu. Abi kantos maca Injil aya bukuna di bumi itu Injil Barnabas aya bukuna baca ku abi tekanan teka harti ku abi bahasa Injil bukan usah teh di bumi itu teh lain leluhur abi orang Kristen lain kali si leluhur abi orang Kristen lain bukan urut saya gitu saya mah sekedar naon wawasan we unggul tuh amal azkarul Quran fatahilul la biqasil Quran kumaha lamun pirang-pirang zikir Al-Qur'an seperti tadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun atau naon seperti ngadoa Rabbi gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab Rabbi rahmanan fili wali ikhwanina alladziina sabaquna bil iman eta mah kan doa tapi ngandung Al-Qur'an teu naon-naon haram nyabak haram nyanda Quran haram toab sami-sami wae gitu haram cicing di masjid tajalmi anu junub terkecuali aya darurat ya seperti naon ketika lebat masjid ya di masjid santri biasa nu kieu teh lalebat di masjid terus maronok di masjid bobo di masjid ngimpi jima keluar we cai mani kudu gara-gara keluar eta teh langsung adus kumaha posina sieun ieu mah naon wa ta'adzara li khaufi ala nafsihi sieun juring kejadian gitu kejadian pas ngobong 2000 sekitar 2013 di Al-Furqan Nabi ngomong 2017 biasa di zaman baheula ge teu aneh aya kobong inti aya kobong cabang teu aneh tah di baheula teh ting tradisi ti leluhurna kitu aya kobong inti aya kobong cabang maksudna naon ari kobong inti mah kobong anu naon dipake ngararaji pakai motolah kobong cabang naon kobong cabang kobong panglumpatan eta mah hoream mah ji lumpat ka dinya aya tes lumpat ka dinya tah eta kobong cabang tiba heula geus aya tah di zamanna geus aya kobong cabang jauh tah kobong cabang teh di Al-Furqan rada kali itu tuh ka aya terowongan apa di dinya bade kacandikeun aya masjid di dinya eta kobong cabang eta teh bakating kumbung dites lompat tadinya lupa kawaya di dieu mah kobong cabang cakatnya masjid warung cededah benteng tah eta kobong cabang deukeut di dieu mah gitu kobong cabangna di dieu tempat jauh gitu Al-Qur'an mah jauh itu kobong cabang maronok kan soalna enjingna dites Quran ku Anandar teh keluargana nur wasilah wah pami ngawuruh Quran ti jam subuh nu ka jam 8 parat ti subuh ka jam 8 siang bahkan nepi ka jam 10 ge ngates Quran wah dicarekan teh sakieu mah abi kitu bahasana lembut gitu kahitung lembut lah wah zaman abi kapungkur deuleu sia ku sia gitu bahasana teh polotot panon teh bodi kitu-kitu da nggebuk atuh ngaos teh buntak bagi sentak-sentak gitu-gitu harapan santri ya disentak-sentak buntak balik wah ada cakuran teh diudag-udag diubar-ubar eta teh ka kobong diubar ku pangersaana Al-Furqan diudag kabur dia diudag kabur diudag terus di zaman baheula teh aneh turun temurun tak warisan budaya
santri mah geus araraneh gitu nya trik-trik santri tapi geus ada geus senior geus ararapa trik-trik nate aya trik nate naon gulungan baju anu teu sareuseuh tumpuk-tumpuk asupkeun ka jero ci bayang teu eungap gitu aya anu nyumput dina naon sebenarnya teh popoean aya popoean di rapat-rapat popoean gitu cicing ngagantung itu ku kena naon kana cicing bisa aku bisa aya asup kena ember aya kena ember tapi emberna udah gede ember gitu cut tutupan ku naon pakaian anu faktor kieu aya anu naik kapara aya anu naik kapara anu unik mah naon aya sarung tilu siki kalian sarung teh tilu jadi kan tambang kan lantai 2 kobong teh ke lantai 1 talian kana tihang gosor ka handap kabur ka mana tiba heula teh tiba heula gitu kabur wah is model ya tapi gitu is model tapi gitu secerdas apapun murid trik apapun yang dilakukan oleh murid guru lebih berpengalaman bisa kapangi we carana teh kadang gitu terus naik ke lantai 2 teh kan nyebutna AA abi teh turun ke handap bersih tangan teh tadi tarikan deg 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 wah berarti geus turun ye ieu pangaresa teh kaluar sejarah perempuan teh teh naik deui bari setik-setik nah di daruar kene tasan tarurun tiba lah gitu teu aneh gitu jadi kadinya itu teh tinu naon tadi teh tinu naon oh iya karena junub tak kajantenan di kobong cabang mimpi junub jam 12 bengi kudu keluar da paham itu posisi patuh kori kudu keluar ari keluar wah itu tegalan ieu teh tegalan teh sawah gitu ngeplak sawah mereka telah loba jurig di dinya teh dari alah kumaha ya alah kumaha ku keluar segitu aduh alah kumaha tungtu nama cicing ieu mah da aya budur cepat ke kori benawan li khaufi ala nafsihi ieu madarat kana dirina lain madarat kana borangan we nu aya gitu borangan tong borangan santri mah gitu teger ka kuburan sorangan congjon we gitu abi gitu nuju di Madura sabulan sare gigireun kuburan di kuburan abi di desa sorangan ku batur goler kuburan kadang nuju jam 12 sungi cek mayit teh aduh haus auran cai ku abi gitu goler deui di Madura jongjon gitu ka kuburan jam 12 jam 3 gitu malah nabi hayang pangijing jurig teh gitu so kadang mana jurig teh yang pangih gitu kadang di itu yang panggil jeung jurig kadang gitu sompral gitu yang panggil jeung jurig teu panggil wae gitu panggil wae yang panggil tadi kobong santria tah kade tah di nuara gawir ka luhur kade tadi luhur teh aya imah aya imah ka luhur bodas palaya rumu bal mayukrau fil asahi tuluy bolak-balik di masjid gitu. Talon orang posisi bolak-balik ieu kan ngaliwat. Cet ka masjid, cet ka masjid, cet ka masjid. Eta sapaka sareng naon cicing di jero masjid. Wa kharaja bil masjid terkecuali masjid. Beda jeung masjid menaon, madrasah beda, madrasah mah sanes masjid. Pondok kobong sanes masjid gitu. Mina ahkamil hadasil akbari ila ahkamil hadasil asghar faqala wa yahrumu ala muhdis tuh ayeuna haram ka jami anu teu gaduh wudu naon teu gaduh wudu teh haram salat haram tawaf haram nyabak nyandak Quran wa kadza harita tu ngasundukun haram tah nya kitu deui nyandak naon Quran anu aya di kantong tapi teu haram si asana mah ieu teh wa kadza mana wa kadzana di dieu wayah amti atin
mana ieu teh tengahna cik pamariankeun wa kadza horitatun masundukkeun tengahna di mana eta wa kadzana mana itu mana tah lamun orang misal posisi nyana Quran ya posisi nyana Quran tapi lamun Quran eta dilebetkeun kena kantong atau kena karesek posisi orang teu gaduh wudu eta sapangkat sareng naon nyabak Quran nyabak bade dinu kantong bade dinu peti eta ketika orang nyandak sapangkat sareng nyabak atawa naon nyabak atau nyandak Quran terkecuali lamun urang teu gaduh wudu meser Al-Qur'an ditenteng eta Quran dilebetkeun karesek urang niatan naon teu niat nyandak Quran tapi niat nyandak barang teu naon-naon tah kitu teh dihijikeun jeung lain-lain gitu ieu mah Qur'anna barang sanes niatan Quran teu naon-naon tah lamun posisina seperti eta sami oge lamun dina Qur'anna naon misal ieu teh Quran ieu kan soal Quran terjemah Indo soalnya lamun misalkan posisina ieu dina Quran Indo ya terjemahan taruhlah Quran teh misal taruh 10.000 kata Quran teh 10.000 huruf misal Quran gitu bahasa Indonesiana aya 11.000 huruf berarti naon bahasa Indonesiana lebih banyak daripada Al-Qur'an tah lamun posisi kitu teu naon-naon tah urang nyembah Quran teu gaduh wudu teu naon-naon sabab naon dalobaan keneh bahasa Indonesia daripada Al-Qur'an sampai juga sareng tafsir jeung Al-Qur'an seueuran keneh tafsirna daripada Al-Qur'an maka teu naon-naon teh ketika urang teu gaduh wudu dicabak di kieu teh naon Quran terjemah dicabak kieu teu naon-naon tapi saena mah nya ulah we saena sarang dina dirham, dinar, khawatim, naksun. Misalkan aya dinar kan ditulisan ku bahasa Arab Quran. Dirham tulisan tah. Teu naon-naon kitu teh. Lamun posisina urang ieu mah nyandak dirham, ieu mah nyandak dinar, ieu mah nyandak ieu. Anu tulisan Quran itu dicap ala kulli minhuma Quran. Wala yamnaul mumayyizul muhdisu min masil mushafi kumaha lamun aya budak leutik ieu teu gaduh wudu tapi nyandak naon ikro kan dina ikro teh dina ikro ka 4 sampai ka 6 teh aya contoh-contoh Al-Qur'anan kan nya ayaan sedangkan jalmi anu muhdis haram nyabak haram nyandak Qur'an ari teh budak leutik kumaha disana teh ikro teh teh abieun heula ya abieun heula pungur abi ngaos ikro di dieu tah di kobong pamaget tamat ikro teh tamat Qur'annya tamat ikro 2004 tamat ikro 2004 berarti 20 tahun yang lalu tamat ikro nu ngawurukna saha kapungkur Bu Aning nuju anom keneh teh hati nuju gadis keneh dati teh nuju sagede sahanya sagede maulida segede gitulah diwuru kapungkur rame kampung di dieu tah Bismillahirrahmanirrahim kadina pas tahun 2000 lagu Naruto abata sajaha hodadaro jasa saku budak leutik sekarang itu gitu teu naon tah lamun urang ngajarkeun budak leutik nu maca Quran tapi Quranna dina ikro teu naon-naon sabab naon
budak leutik mah lamun diwarah-warah kudu wudu kena susah teu naon-naon hok mangga we teu naon. Sami oge lamun aya posisi naon seorang guru ketika head istri ngajarkeun Quran deui mah deui guru taok teu naon-naon ajarkeun Quran ajarkeun naon Iqra anu aya bacaan Quran deui guru ieu teh macakeun gitu. Walau hin lidirasatin wa ta'allumil Quran atau karena ngajarkeun Quran teu naon-naon tah seueur kitu nya. Alhamdulillah gitu semester awal beres gitu. Pas ngepas kana bab salat. Engke bab salat kitu nya. Semester 2 omat ke bab salat kada seueur lebat gitu. Soalna bab salat mah bab tiap hari ku urang naon kaantelan 5 waktu. Bisi salat urang teh aya nu sah nu teu sah kade bab salat. Alhamdulillah gitu beres. Anjing nulis terakhir malam minggu kumpulkan sadayana. Wallahu alam bisawab.